Aya di ditu ngan molor we di ditu di saung. Molor. Heeh. Astagfirullah. Euy. Ayeuna ieu berakeun deui, pare berakeun ayeuna teh. Di mana soalnya urang neangan duit pagawean teu boga di. Rada bingung oge abah. Tai. Aya nu bener. Cereug cek urang mah teh saeutik hewan cai teh. Deur dipendet belah ditu. Ampun, teu boga kolo jelema teh di deur dipendet. Si abah kenal ditu euy. Abah kenaon, Bah? Hah? Kenaon? Keur ngadaweung we kieu. Keur ngadaweung. Heeh. Atuh ngadaweung wae sosoranganan kieu. Oh nyata din urang teh mikiran ieu, mikiran pare nyata can diberak. Can Nyata, diberak. heueuh. Atuh geura berakan, Bah. Oh nyaeta gawean teu nanaon teu ti mana atuh abah meuli berak coba. Atuh meuli berak mah di toko berak, Bah. Memang ari duitna pan usaha henteu abah teh kudu kumaha ieu Bah, nyata. Heuh. meulina di toko berak ulah di material, moal aya di material mah. Ai mana ti mana atuh dieu? Dieu ngarisakeun cai, Bah. Ku si kakek teh ngarisakeun cai, deuk teh nu meunat wae cai teh, Bah. Ai nu mana? Heeh. Gua ku abah suga di meunat. Astagfirullahaladzim, eta si kakek minta ka abah. Abah? Lain minta abah rumasa henteu. Hah? Rumasa henteu. Abah mah teu rumah saat. Aduh, kita tadi ge abah di dieu, kita mikiran ieu nyata abah mah. Henteu punat baman henteu. Oh, bisi Teu rumah we. sa abah mah henteu. Oh, bisi we abah gitu anu menet gitu. Henteu abah Biasana mah abah jeung si kakek sok getreng gitu. Heeh. Oh, bari kitu lah. Teu rumah sakit tuh abah mah pejakeun ka si kakek lah. Heeh. Lain kemana ke nu ngarisakeun cai, can mantog-mantog tidak tadi saya 3 jam mah teu ecereug teuing deui. Bah, lain ningali jeung minantu urang teh ngomekeun cai ka ditu. Aya di ditu ngan molor we di ditu di saung. Molor. Heeh. Astagfirullahaladzim, bener, Bah. Hah, dia kan abah ngan tepos sawah ka ditu. Bener. Dekat jeung ka saung abah teh molor di saung teh. Jangan aya di. Aya di saung. Aduh, ampun, kita ngarisakeun cai kita tadi ku urang teh teh. Nanti kulit kuliting we ditu teh tadi teh. Molornya. Molor we nyata. Ari abah rek ka mana ieu mah? Arek balik. Astagfirullahaladzim, diriksakeun ku aing ieu mah. Bisa kan teh? Kuman deui. Ayo sia getreng jeung minantu ditu. Rasakeun sia kakek sia. Aing abah teh bener teh caritaana teh euy. Lamun nya mah aku goblok-goblok deui menantu aing teh ngan molor bisa ngeurisikeun cai teh ecereug deui. Ini panas-panas ini teh. Gaji sekira cuma 5.000 sampai semangat. Oh, itu nih Uden. Bocan sia teh ngamekeun cai teh. Oh, beres. Bio pisan go. Bulan atuh ka dieu. Lain musulan, cek si abah molor di saung cenah. Molor. Heeh, geus diomekeun can cai mah. Naon? Cai mah diomekeun cai tuh di penetan teh. Teu diomekeun. Atuh mode pan ku aing teh ngomekeun cai teh naon gawe. Apa tadi ngomong di tanah ge panempokeun cai. Goblok, sieun ari sana diantepkeun. Harapan teu apa teh cek kakek pan teu nitah jadi ngapan cek kakek panempokeun cai kurang di tempo hungkul. Oh, cuman ditambah naon? Aing aja ngomekeun anak jangan nempo cai teh. Mantap deh kitu ah. Korea mah yang ngising ku gua. Teu eceuk aing keneh nya kudu ngomekeun teh baca mantap kitu sia. Batok pakai oge tadi oge cek kakek geuningan panempokeun cai cenah. Sahuluan kagak minantu teh Saung ku mah cek kakek tadi ngomongkeun cai cenah panempokeun. Panempokeun tadi oge aki-aki pacek mana tadi panempokeun hungkul cai. Lain dipangomekeun mun dipangomekeun sakalian. Ceuk aki-aki teh. Tar goblok minantu teh pang nempokeun hungkul. Lamun saat omekeun, lamun ka bedung boborkeun. Kan aing tadi kayak kitu bahasa teh. Bawa molor, bawa tadi omekeun goblok. Cek siapa teh pasti molor, udah molor kaciri matana rucang riceng, udah molor. Sia geus sia tong mantau ka imah lah. Pusing aing mah kitu patut goblok minantu teh batur mah dipangomekeun jujur kami toha teh. Ieu mah kumaha ngagede bohong we kalakuanna teh. Trek aing we kudu ngomekeun teh keukeuh lah pusing aing. Make ngada teh eling sugan jelema teh. Amit. Bang Ebet. Bang Ebet. Aku bonge-bonge teh Gusti nu agung nu gawe jong-jongjon teh Bang Ebet. Ya kopi euy. Kopi ku aing gadag. Lumayan. Geus pasti ya aduh aing harus udah ngopi aya nama aing. Tuh bisa aing. Bener. Jawa ribu aing. Kopi lah.
Tapi aing tadi kemana? Dia tadi kopi aing dulu. Aduh, aing. Musik aduh, aing. Agak gue sipu. Liur, kena kurung kepanasan. Aduh, aing. Aing ngopi lah, kopi dah. Oh, aing rumah. Aing, aing. Jangan ngelak. Kemana kopi dulu. Aduh, aing. Kopi-kopinya. Kemana kopi tadi? Sebab aing enggak dah cuma kopi dia. Aduh, aing. Kabangatan dalam mati je. Goblok aing kana memang kencai teh jelas paingan teh si Abah tadi molor dah. Heueuh molor teh goblokna teh. Teu cereug kalakuan teh kos bolon leutik. Eta naon di pagawe teh? Si Ebit kalah kurang koreh neangan haon deh. Ebit, sia keur naon? Katanya kopi teh kemana? Ebit. Ebit. Oke. Ari sia neangan kurang koreh wae gawe teh sia teh. Nah itu tadi yang kopi. Yang kopi di mana? Kopi di dia. Ulah tadi kan aya kopi di dia dulu di kantong. Ulah pas are heula gawe tada tukar tripu mah ieu lieur. Kopi heula sih kopi dah oh di ngagadak teh. Paling guys di kopi meureun sia mah. Encan boro-boro. Neangan eta supaya gawe. Lah ulah tadi kan di luhur gawe tuh tuduh heula ka dieu isa teh lah. Aya ngopi teh panas, mana bulu lieur. Enggak sana digawe lah kopi eueuh mah sok gawe dewe. Ai kopi eueuh mah gabungan saha tuh nonton tadi di mana tuh nonton teh? Dieu nyata teh aduh. Ngan gawe dewe jadi situ mah katal. Dieu aing hulu tayang kopi heula teh. Aing geus awak kopina dok paling geus di kopi teh sia paling tadi geus meureunnan. Ayo hulu. Teu balik sok itu barek teh kan pokona mah teh yang nyaho urang mah. Ya paho sia mah geus dihakan tadi meureun alasanna neangan kopi dah yang ngorotan pagawean sia yang kitu budak gidig lah. Geus paling geus di inum nya da teu dah mungkin. Teu lagi urang neun kopi sabaraha kali tara leungit. Geus dihakan paling geus sia mah. Aing mah apes aing apa paling ditake mah yang kopi dia. Aing mah apes. Kuat ini. Panas yang kopi dia. Kopi ini. Kadang